Mang Iting takut catering gak cukup. Simbolisnya tetanggeyan ningan. Seserahan meren. Tetanggeyan mode salimut dibingkiskeun kitu eta teh simbolis di urang mah. Seserahan. Aya mah makan suluh domba kan baheula mah. Nya Gitu aya nama bangsa anuk tapi di ieu di parselkeun teh ningan. seserahan goblok. Sorangan teh ya. Hantaran. Soalnya memang orangnya catering diseurkeun soalnya pasti arah anjing ieu mau duaan pasti minimal 5an. Nya tuh asa orangnya mau main sapiring. Dengan aing hampura ieu pan maneh dina onangan pan aing dina onangan teh kan aing teh 3 nya. Pertama we 2 aing jangan gotong kulkas barudak. Nya urang oke da mau mungkin ini tiluan. Da mau mungkin tiluan sateda budak mah teu dihitung meureun. Oh, urang budak, si Pei, urang Mang Dira, si Kobra. Genep. Urang ge genep ting. Atuh anjing catering kurang deh atuh anjing. Namu nya atuh aing rek bakal kejo aing paduli teuing teh ka tiba. Ayo catering. Aing sabar teh dahar. Pi mana ulah dahar pi. Asup pungkol iting moana tuh moal. Ieu asup pungkul aing mah anjing. Aing mah minta dahar. Hah? Asup pungkul. Benar ya. Ngangkeurkeun kulkas suku digotong. Komunikasi nah aing mah barek mau deungeun we sorangan sorangan catering pusing Aisyah nyeun sama Bayaknya mau we deungeun sorangan ti imah. mawa deungeun aing kabajikan aing. Aing kembali mau ala baik we aing mah. Epek teh teuing jang aing mau 200 jelema ge. Sebenarnya mah aya dioteskeun sajelema 1 juta. Tah bagian ngamplop mah aing hampura teu bisa. Nah, sajelema 1 juta kumaha maksudna? Amun naik asup ka gedung eta teh 1 juta. Ket anjing. Aisyah taman wisata Ragunan goblok. Ini kudu dikarci sagala rek asup pesta aing kadoakeun sia panganten. Pan. Nah ku aing kudu dikarci 1 juta rek asup. Kau memang anjing kau itingnya. Kau nggak berani main kau bilang cabut Ya kau. kan ini lagu lagi PK bertiga anjing lagi ngobrol Belum monyet. PK kok. Jangan ditolak Yan. Iya tinggal bilang gini. Aduh Bentar. ting mana jangan gitu ting Kayak sama Ican Yan ini. ting. Tinggal bilang gini aja. Yan aku nggak bisa PK aku main sama orang ini. Turun aku kan gampang kan Chan. Biasa gitu kan. Nah, ya. Anjing kau so artis kali kau anjing kau udah. Emang gitu Yan. Anjing sia ayek bener-bener ayek anjing. Enggak ya marah dia dong. itu ya dengerin Yan. Dia itulah nikah. Dia kurang catering sama itu Yan panggung buat hiburan. Ya buat hiburan. Nih, Ya. aku nggak mau PK nggak apa-apa lah. Aku mau nanya satu sama si Iting. Itu Harley Davidson yang kau hilangkan cupnya itu motormu apa motor orang? Motor orang lah. Jadi ketemu hilang, memang hilang apa ketemu di mana? Ketemu.